Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping, wilujeng tepang deui sareng pelajaran basa Sunda. Alhamdulillah kalayan kudrat sareng iradatna urang dina dinten ieu tiasa ditepangkeun deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala salamina masihan panangtayungan ka urang sadayana. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapa bade medar ngeunaan kaulinan barudak. Kompetensi dasar anu bakal dihontar dina materi kaulinan barudak nyaeta mengidentifikasi jenis, ragam, atawa varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Sedangkan 4.2 atanapi kaparigelanana mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian, dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan dari berbagai media dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan. Kaulinan barudak, naon sih ari nu disebut kaulinan barudak? Wangunan kaulinan barudak teh nyaeta mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa rineh. Mangsa rineh teh mangsa lereson, mangsa istirahat. Papasingan kaulinan barudak dumasar kana saha nu ngalakukeunana. Aya kaulinan barudak nu dilakukeun ku barudak awewe. Contona simar, beklen, anjang-anjangan, sondah, congklak, ensrak. Aya di kaulinan barudak nu dilakukeun ku barudak lalaki, ya main gatrik, rodot gaplok, papanggalan, kolecer, jajangkungan, adu kaleci, pepertokan, jeung rea-rea deui. Ayeuna aya kaulinan barudak bisa dilakukeun ku lalaki, bisa dilakukeun ku awewe. Bisa lalaki ngalakukeunana, awewe bisa atawa dua-duana ge bareng ngahiji bisa. Saperti galah, oray-orayan, ambil-ambilan, ucing-ucingan, sapintrong, boy-boyan, pacici-cici putri, empet-empetan, sasalimpetan. Eta kaulinan barudak anu bisa dilakukeun woh ku barudak lalaki, woh ku barudak awewe atawa ku duanana. Nu kadua, kaulinan barudak dumasar kana prak-prakanana. Aya kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan. Kakawihan teh lalaguan. Contona oray-orayan, cing-ciripit, pacici-cici putri, perepet jengkol, slepdur, ambil-ambilan, paciwit-ciwit lutung, endek-endekan, tokecang, ucang-ucang angge. Eta prak-prakanana teh kaulinan barudak sok di buruan atau di tempat anu lega bari kakawihan. Anu henteu dibarung ku kakawihan. Main gatrik, main simar, ucing-ucingan, sorodot daplok, anjang-anjangan, ngadu kaleci, langlayangan, boy-boyan, sondah, congklak, galah, hayam-hayaman, obak, jajangkungan, dam-daman, bebentengan.
Eta kaulinan barudak anu henteu dibarung ku kakawihan. Contoh kaulinan barudak anu bidarung kakawihan. Cing ciripit. Ya, aya dampal leungeun tuluy disimpen curugna di luhureun dampal bari lagu atanapi ngawih cing ciripit. Aya deui oray-orayan. Nah, oray-orayan mah ngajajar barudak teh ya hareup bagian huluna meunang di tukang bagian buntutna. Oray-orayan bari nyanyi oray-orayan. Aya deui nu katilu nyaeta perepet jengkol. Prak-prakanana suku nu sabelah dicantel-cantelkeun bari ajrag-ajragan teu cicing ajrag-ajraganan bari nyanyi perepet jengkol. Teu dibarung ku kakawihan sapertina congklak. Tara aya main congklak bari nyanyi, terus main galah, tara deui oge main galah, galah asin mun urang mah. Aya deui gatrik, gatrik oge nya tara bari di lalaguanan. Eta contoh-contoh kawinan barudak. Ternyata salian ti dieu oge loba keneh contoh-contoh kawinan barudak anu mindeng dilakukeun lamun mangsa keurineh. Lamun hidup hoyong jelas, hoyong euyeum ngeunaan kaulinan barudak bisa dibuka dina internet atau di Google. Rupina sakitu pelajaran basa Sunda dina danget ieu. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun aya guna sareng mangpaatna kanggo hidup sadayana. Pilih aya kakirangan, kasalahan di Bapa hapura anu diteda. Urang tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.